Inati. Aku Enti di kelas 8D. Di kamar Kuring, Bapak Guru, Bapak Aji Sasawan. Kuring berdominan di negara Kuring dia sama tepang laut, Pak Ahmad Joko. Kampusna dina perayaan sangat walafiat. Dina kesempatan ieu, kelas 8D pada nambah cerita ngeunaan basa dan budaya Sunda. Wilujeng nyakseni. Bisa nggak sudah teh? Mana gimana? Duit sekarang miskin. Haji amis dari kaca bawa keiman caca kurang hati basa sanajan hati yang berkasa. Nari, buat yang mana? Namun orang balik busa, pulau ujung surga. Namun orang gak basa, sok kurang kawitan heula. Geus atuh tong gelut wae. Kaci amis mencit domba, balikna kata Bandung bersih. Lamun basa teu dijaga, pasti leuwih sing asih. Ulin ka Cimahi meuli bihun balik nate meuli pacu sok atuh guru jelaskeun deui kukur ngomong hungkul. Cinta punduh merigelang Pakaian si tete Tahan aku menipah heula Jadi pimpinan naon ieu teh Akhirnya, pameran beli gula di jalan Kami Yus di pasar lain papa saya, pasar saya pada review. Tah maksud urang teh kitu. Yen jamu disisa sajamuna rasa markisa. Basa teh cirining bangsa jadi kudu dijaga. bener Kacing biru yang pasakeun dari jeuna basa teh lain pipasean basa teh jati diri urang. Oh gitu. Tapi lamun ngomong ke jadi diri bah, nah doa berdoa yang hendak musik bahasa segala rupa. Ulin ka Jepang beli susi balik neangan kawas cik atuh jelaskeun deui kurang can pati ka hartos. Salah pokoknya halus. Ke Jakarta yang lucu, ke Bandung membeli pasakan, basal dan kawan itu salah bahasaan. Untuk berbahasa dan mereka bedakan hadap, tapi yang menjaga ciri asli kata sama orang Sunda. Teh kalau sampai penting saya kurang bisa menjaga mata, kolot, kanguru, Kapan tuh jajan meuli kalapa ngalangan kebun cikut laras basak teh penyambung rasa nganaha lemes masak beda kabatur udagan jeung si soya udakna bareng jeung siana jelaskeun deui atuh carana milih basa lemes teh kumaha. Usum hujan jalan leer untung kurang geus sayaga sugan teh kuning nu lieur tetelan sejen desa sarua. menilai kopi kan disusun tentang maksud lain misalkan tapi aja semua Bener pisan. Cilaos aya nu pikun. Di Cibadak laduruk aram. Mundak usuk teh lain misalkeun ngan tutur etika urang. Lagi saat melingkatan di jalan panggung lagi saat melingkatan melihat dari sekitar bahasa keabotan bahasa
Ulin ka Bandung jeung si Nana balikna teh jeung si Salma kuring mah apal ayeuna unak usuk basa Sunda. Kaci saat meuli sare di Ciwidey neang patokan obrolan teh geus rengsek ayeuna maneh nyahokan. Oh tuh namanya orang pada gede baru. Wah, obrolan mana masaknya ada orang kedayarannya, namun bahasa teh kita kata mana penting. Balik ke cerita, kerja waktu itu, ayah satu bulan bapak-bapak, ngobrol, kayu baru nyari. Tah kapanggi geuningan sedekah baso urat si Adit mama waroti obrolan teh mani berat tapi ayeuna ka hati. Suka sama ini pabeli pisang. Kacika so meuli sisir di Ciwidey aya selama basah awas di ukeun bangsa nantang. Nah, berarti kudu dirabasa, mari bahasa orang pada Sunda, ke Papua, mari Bihun, ke Betawi, mari Kudu, bahasa Dewa dan Karubun, kudu dikarang dalam waktu. Kesampur bahasa tapi budaya Sunda sadaya negeri kudu dijaga. Sabab bahasa teh lahir tina budaya. Semarang ngajual dasi. Sae. Siana. Sae. Bahasa teh panjang sendiri. Budaya teh akan bikin sadaya. Benar. Urang teh teu meunang cicing wae. Ningali harta nu diwariskeun kudu dijaga sanajan saleutik. Bahasa teh kudu diajarkeun habarudak ti laleutik. Eta pisan. Jadi bisa ke bahasa unggul, orang ge kudu bisa ngajaga jeung paduli kana sakali budaya Sunda. Sabab budaya teh pondasi aja hidup urang. Kariau nemposi bangga. Sabari datang ke acara budaya teh pinjakan urang. Kudu dijaga seperti mutiara. Beres pisan Kang. Lamun budaya terus jadi pijakan, urang sareta kudu ngadila pijakan eta pikeun kakuat. Lima tanggung jawab seorang-seorang, sana syukur berumpul. Kemana? Penting ningali bentak, pengali bagi main catur. Budaya teh jadi urang, jadi jaga meh teluhur. Madura jeung si Juju. Beli abon. Budaya teh kudu diayakeun. Penting kan tingali ku panoa. Ngomongin soal budaya, 2 poe deui di alun-alun rek aya festival budaya si Juju. Akan tanya tinggi teh kacang pelas meuli peuyeum. Puih nam meuli gula batu. Asa teh aya nu ngijeb. Kabar teh ngaliwat teh menuju panggil teuing teramat. Ieu teh info ti saha? Ya tuh, sama si Jack, ini pada ini saja si Aino, si Wae, ini mah info teh dekat tinggalan. Cenah mah cek Pak RT panitiaana nu udah suku udah sangka beda jeung sama Mehna. Meuli tahu aci di Tegal. Balikna tahu aja di Tegal balikna bapak misi sholat nah ngorok marungkul nusukun aja yang meluan atuh Kan di PSPG, sangkan beda tinu sama Mehna, jeung generasi bulan lainnya bakal beda dina ide. Cigadung metik enteng, di Bogor rek dahar tempe. Panitia budak marahungkul teh, meh acara leuwih rame. terus bisa jadi teh pengen ngabenakan generasi heubeul jeung generasi anyar tapi musikeun semangat anyar sareng budaya urang teh kitu-kitu wae kabanten neangan usaha Sae. balikna ngadahan nu anget Sae. budaya ulangan dijaga tapi kalau dihirup ku semangat Itu nama sanes beda-beda. Tapi semangat kembalikan budaya terus. Orang kudu milion di eta festival. Ada Jakarta milik kita. Sae. Papia. Sae. Namun budaya yang teruskan, orang kudu sasarangan miara. Terus Kang, festivalnya bukti orang paduli. Sama dukung aja sagu dibeli si Jole. Festival budaya terus
maju ulah nepi ente. Agarut beli sapu kita beli minuman paminggi kemari kudu milu meh budaya teh sapu jadi kenangan Kebon ngali tutuhan di rumah ya celana lobo festival teh lain ikut hiburan tapi bikin siling di kawano Kaci amis meli saroja kaci kajang meli toge ing wes mate kudu asa cita tanah dalu najen kaje Sae beli celana sae orang cerita yang sudah terus kalian Belajar kasih akmal kasih dia mulai topi. ke-15 baru masuk. Berangkat panggil di festival dan sudah mulai lari. Banjar nyamper ke si jiwa balika deangan si mali ayeuna nama waktu namulang hayu orang baralik siap-siap kedua poe deui kaci widei meuli kopi ngopi na teh jeung si raya festival jadi bikin urang sadaya cinta budaya Ada pamit heula aya ngabeja nu senes. Gagalut ningal kapal di santri penyedayangan. Angkat panggilan festival. Terhatu jadi kenangan. mun mangga tah atuh nuhun kana obrolan anak hajam kelas meuli salana Sae. dianterkeun ku si nana Sae. ujung mia sadayana ya budaya langgeng salawasna sae yo sae orang bisa lah sementara batu pandai di nama festival Ayeuna urang kaasup kana bagian panitia festival. Bahan undang manehna. Iya, masuk.
Kurang dah orang palingan. Gas aku. Perancis ke Korea. Kayak kapal ke Bahama. Ngarep lo kan Korea ke kapal ke Rama. Badan tulisan. Setelah pandai dua. Kabar si bener, saya daerah Panturan, motor launang motor launang kira-kira sama berapa mual daun sida kalau sekarang beri-beri dan masalah adanya merusakan Ya Allah. Masya Allah. Sampurasun gawar-gawargi salam kersa kabeh jalma lomba ayeuna teh harti ngajaga budaya zaman ayeuna sa anu ngabela kolot sa anu ngajaga modern lain ngahina kolot ngajaga budaya di zaman modern kecap kudu endah ngajaga budaya karena kesirna sing lomba jadi berkah ikan urang sadayana. Zaman ayeuna mah geus modern, jangan apa itu. Main kiwi jeung buang, waya di situ ngani enak. Zaman ciwari dengan nyoba, budaya modern lebih enak. Buaya di Majalaya berumpetan di rasa budaya jati ini bangsa jatuh kurang boga rasa. Maka amonde di jalan, jembatan anu gancang modern teh pamukadang, untuk dari nama. Cinta budaya jadi senjata bakti urang ka budaya ngalambangkeun cinta bangsa. ngarang gaya make ipon rasa gaya budaya sinting loba gaya budaya kuno mati gaya Ari manehna teu apa budaya padahal seperti jalan anu menjaga budaya anu
Nah, mari kumpulkan sahabat budaya modern teh, budaya Sunda teh, olahraga, budaya bebas sampah. Garuda kuning sama bisa diuruskan budaya ngajakin sopan bahasa dan kebudayaan. Mohon di kelas nabi atau universitas itu konsep tinggal di asal kolot Bangsa Inggris tengah jalan, jayong naul batasan, bersama suka tinggalan jadi angkat kudu dihargaan. Siapi pakai baju bebel, Kartini pakai baju gaun. Nggak ada kayak kacapi mah geus bebel. Di warimah mesti ligian gaun. Hebat nginakeun batu, budaya ibu kudu dijaga, ulah kudu dikeun batu. Simu di kelas pinter kalau bikin dikasih itu pengerek ketinggalan pinter pula pakai masuk kontos itu Biaya boga, biaya boga kiwi, biaya boga kiwi, bulala kolot bebelah, zaman kiwari budaya dihina heubeul. kau masang mama mangga yang baru jadi laporan budaya habis ketinggalan zaman Lemon kakak diri, kita yang banggaan, namun semoga dia diri moal dihargaan. Bayar boga tuna, lembayan dari bawah. Kolot makot agar guna alam manggali teman Pakan haboga domba, nah prinsip nyari kaki, padahal ilmu lemah Sunda. Pajajak kesempat TikTok si palot ke eling zaman ayeuna anu keren mah TikTok loba kudu dieling-eling usap Dipupun boga cikir dibeli pusikona, lamun marane bisa mikir bisa ngajaga budayana. Gigi melimolen ngaran aku warima zaman modern zaman cukup tipu Mulala meuli buaya menghina bangsa, lamun tahu budaya moal aya jati diri bangsa. Kawawan boga amat padudung boga kolas. Ayo nama zaman bebas tekudu teka kolos. budaya hebel mana si hirup modern jeung jangkang akiban unduanana silih asup bakal jadi harmoni zaman aya di bisa aya 7 huruf bari kiwari kudu bisa milih mana anu hadepi ke hirup awewe mere rasa lamun urang lagi tata krama modern moal boga rasa anu kolot ngajarkeun sopan anu anyar ngajarkeun jalan mun urang bisa sopan Sunda bakal jadi tauladan mangkomir jalma mulia bila nipilu ku cinta lamun namun dipakai ku rasa cinta cincene dada 5 karasa pisan segerna sok aneh ku sifat jalma anu ngarasa pang benerna Tapi buaya anak desa, pedang warga majalah, budaya Sunda di jantung bangsa, kahudang kejadi diri bangsa. budak desa ulin di Jawa ngalah kembang di sisi jalan budaya modern teh cahaya kamu ke jalan kemajuan Mengumun ini kataman, siang pedang jawab mah, lamun hirup
Kasuci apabila dosa segala kemudian ada sopan ada masa Pokok-pokok gak hidup, maka gak ada dana lebar. Kalau tinggalnya itu ada bangsa jenungsa. Kulani malibusur panangga ku padeden. Lamun siling ngerti jeung jujur kurang bakal jadi bangsa nu keren. kucing hayang dielus sampah kudu dipijen. Sampah kudu dipijen. Nu heupeul kudu dipupus. Nu anyar ulah dipijen. Usumi boga suku pasalah boga raga hirup surga dina waktu namun urang bisa ngajaga Budak pangkat moal langgeng, budak ka harta warir, budak kahadean kudu langgeng, budak kamuliaan moal ribut. boga kolot pauga boga baju anyar bola ngahinakeun kolot bola ngaleutkeun anu anyar Patoga mikeun hatena, ku ekana yang kasa, sahanu tulus hatena eta nu jadi panutan bangsa. Heubeuh ngajaga akar anyar ngajaga edangnya dua zaman silirang bos teu aya anu katinggaleun. Sunda Surim, Sunda Jaya. Saya pisannya selalu segala logat tadi kurang sadayana saya nya saya bageula teh Ayeuna tah. saya modern ayeuna kurang sadaya asup acara puncaknya nyata Rama Ramayana. Kacaritakeun di kerajaan Ayodhya hirup saurang pangeran gagah ngaranna Rama. Anjeunna nikah jeung Prabu jeung Sinta putri di Prabu Janaka. Tapi kabagjan eta henteu bertahan lila sabab aya hiji jalma ngaranna Rahwana anu kagoda ku kaendahan Sinta. Oke, geus Sinta diuk jeung para dayangna di taman angin ngayubleus. Gampang suka
Aki ya. Iya, catatan kekaula Kuring rapana gagas ada perwira Tapi ku aneh sanggup yang cinta Hak ngegesna awal tulis kolak saya Aki, kenapa bakia? Ayo maneh jadi milik abi Ayo, Angin gandeng soramanu, angin peuting ngalang layang laksamana tingali dieu olahraga. Siji manuk melayang tembus mega, sorana dia ngaliwatan sar. Cina ieu manuk musik, takanda yang tingali ngajang jalan. Aceh perbincangan surga Mang suci sintaman Ieu kakang ngama Numilari neng sinta Ayun koneng nyorot senja. Cinta suci Cinta suci Panjang napas bakal ngahiji Panjang napas bakal ngahiji ketika cinta kepali Ayun koneng nyorot senja, angin gandeng kumandaya. Di kunaon cinta, orang cinta, anuman ayu. Mas mana? Teh anuman, kita anuman yang cinta kan digawain kak. kembang makan kepalanya Terasi hampir kangen hati kangen kangen Terangkan kulit cinta Jalan dulu endah Nutup keneng cinta Panon boe nyorot Caan teri penta Nos ayam karasa Gak abirawana Nungan keneng cinta Di zaman harita hati aku cinta untuk kamu anu dosa mata tekan laka nu dipuja ijama Dai cinta paksan kakang rama ayah macam Kamar dulu jangan kita di sisi. Terus ganti baju deh. Balik tuh ngelaporkan karama. Mula baju. Kamar ngadenge informasi eta hacida ambekna. Justru Rama dek mutuskeun nyerang Amerika. Oh. Mana Rahwana? Kurangnya Tamsia keluar. Kalau mana anak air kurang drama si Ayuda. Mana yang disita? Ayuda mana disita? Tapi kita kaulah.
Ami cinta karena cinta abadi salamina untuk biasa ayeuna cinta teh bakal abadi mun dibere kekuatan Cinta teh bakal abadi. Bisa ya? Duh, angin saksina penting ieu engkau rasakan bisa disebut karena hati sirah kalau kita paham hati selalu bisa halaman. cinta teh bakal abadi mun dibere kekuatan Langit biru endah berwarna sembah malam kasana hati bersama tempat cintamu lega. abadi tak Cinta Gimana? 54 menit. Gimana ente? Ayang tahu cinta dan kesetiaan salawasna bakal ngalekeun kajahatan ieu carita ngebrekeun nya nurani sing kabeneran bakal langgeng salamina Enggak sih, ada penutupan. Penutupan. saat meli tubuh melina teh apa imrah tak sabar dan terlalu seragan tak halus pisan kucing hidung kahesean sampean di tengah iya sikap cinta jadi panutan ngejak cinta bersabia Pare jadi hasan di jalan asih ada bapak jalan kadang Cinta karena mata yang gambarkan pasangan usianya. Kalau mengenalkan tahu di mana dan Salaman, pengurusan rambut bagian sampai kelas kita ada si Nandra sawah neangan neangan baraya rawana jamaan harusan jutaan tapi asal oke tidak tapi semakin jahat untung cinta yang sama tetap setia puasa apa bulan puasa tahun selometan kudu kehakiman kesatiaan maranehna ngagoga rasa jeung pisan pas kita tak awal cara itu awalnya sering dan Asal jarang
Kaldi ceramah repisan euy. Cibide jeung siana balik lagi buah. Bijaksana tugas dan makan. Siana kekuatan super kekuatan adalah bebas. Pokoknya mah polos tanpa tahu. Ujung kelas Miss Atau ima takon ci dilawan pangko aya mah. Cinta Iya, sang oke geus kebenar yang buat pemanikan batu. Melinjeng batu lobaan. Ada kontrol diangkat. bisa opal we. Pemimpin ruang rawan opal. lebaran paci kelas kumpul jeung dulur-dulur cinta kudu ikhlas pasti ulah maksa Kalau malingatan balingna papangen kantas coba cobaan bagatasi kita kasih sendiri bawa jadi intina cerita eta teh kandung loba makna jeung pengajaran arurang sadaya urang kudu ikhlas jeung satia jeung urang kudu urang ulah kudu boga niat jahat ka sasaha. Setuju lah. Sapatu. Soal satu. Ya ayo. Pesan moral dina cerita ieu maka cinta setia saja diasuh tetena jeung bara sareng cinta rasa amanah moal pamuna buat dunia. Kawana, karena lantaran masa, hayangna mau berasa. Tapi dirinya orang dia dewasa, mau menghirau dan mendengar berasa. Cinta orang kudu dirawat bersama lama kasinta sedang jauh buat determin ngajaga janji ngajaga cinta. Hayang jadi pemimpin kade, adalah sobak yang mengawara. Ajar pada jadi dasana, amin harga, baknya salami. Namun cinta didasarkan dunia mual dengan atau nakal kayak manusia berdua membantu ego dan halal. Anoman menjadi orang berutang. Kadang kedua nina merasa melalui memakai paling gampang, tapi eta nu jadi kata asa. Ayah manuk dina pager tapi darah kain terus sabar jeung bener awas ka manusia. Tanggung jawab teh kalau dilarang, tapi kudu dilakukan pelayanan. Jujur sama adanya rasa larang, tapi enak, ini kehidupan. Biru teh hubungan tujuan yang ikhlas seperti ramah dengan pencobaan menjaga
Ada ke akhir nikahnya aku. Jangan lupa. Ada pelajaran jadi tuntunan. Dari para mahana menjaga rasa hidup sabar jeung ada nu aya. Satria adil tunggu rasa eta jalan manusia sajata. Atur nuhun kasadayana jeung ka Bapak Guru anu geus ngiringan carita ieu. Dia urang sadayana bisa terus miara basa dan budaya Sunda. Sabab eta teh jati diri urang. Sareng urang sadayana bisa manakeun aturan satria adil jujur di drama Ramayana. Atur nuhun. Assalamualaikum. Kemana udah meniru rusuh. Sok pakai dia tuh Adit topina biar kelihatan wahwana. Wah. Katamu aku rindu kepadamu selamanya. Tapi mengapa aku masih ragu? Di tengah Dit, Edli, nice. Nah, oh bagus banget. Hak tutup bola tacan ditutup. Tacan wassalamualaikum.